Enggak sudah dikunci lah. Dikunci-kunci amat atuh. Kunci setanggelan. Pas cowok tapi rintik-rintik namanya. Ya elah, aing mah mobil tengerti jasa setiap dek dibawa usaha rusak. Setiap dek dibawa rusak. Aturan mah aing geus beunang sajutaan mah ya narik. Tengerti jasa mobil. Kumaha boga duit atuh. Main dibawa ka bengkel ge pan aing teu boga duit, ai teu narik mah. Aing mah. Adean baik bang sorangan. Kira aku sih panaing lulusan listrik, masa teu bisa ngadean mobil. Pokona kumaha bae carana ya mobil kudu hirup ya. Teu ngarti aing mah. Kudu bisa narik deui aing, kudu bisa usaha deui ya. Dek nyalip kekayaan kokoh aing. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hirup ya. Kira mana? Oh, aing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hirup keneh bae. Aduh, pusing aing mobil. Kasih deket usaha atuh. Kumaha nya? Jadi ibu pulang ya. Gitu. Kosna Harun keur ngahadean angkot itu. Ledek koing kesempatan aing ya. Duh. Jadi pengen sorangan atuh aing ya. Kira-kira kudu ganti naonnya? Eta mah kudu ganti mobil Narun. Cadas ya ngagetan aing bae. Emang gitu, ai jelema keur balangsak mah sok kagetan bae hawana. Soalnya kan hate ngalamun. Ya naon rusak naon ya. Mau ke angkot di jalan rusak malulu. Naring wacan nyorang. Atuh barina sia mah angkot geus oyang kieu masih dipiara keneh bae. Tapi ieu mun kudu ganti sih teu kudu loba ya gantina henteu. Cuma leutik. Ganti kunci doang. Enggak sih ganti kunci. Cek bakal bagus deh ganti kunci mah. Ulah angkot buduk dipiara keneh bae. Sembarangan sia. Angkot aing mah teu rusak. Ngaco sia Terus angkot siapa ngan ngajemprok doang. Eta naon anu diganti ku sia? Mangka na aing ngadenge encan pul. Mau ulah waka ngomong heulan. Yo, maksud aing mah. Iya persenelengna ku aing diganti metik. Sok laju nyamber ka mana buah. Nora sia. Delaga sia angkot dek dia ganti ku metik. Sakitu aya huntuan itu kuat nanjak apalagi ku sian teu diberian huntu dimetikeun atuh bisa norolong di ka tukang. Bari memang angkot aya gitu nu metik. Hese jelema balangsak mah. Kan nyaho hese jelema susah mah. Atuh aya lah. Angkot metik sama nyaho pasti mah teu boga mobil. Airun, aing misalnya ditakdirkeun ya kudu boga mobil, teu sudi aing boga mobil kos kieu. Aing mah teu hayang aing mendingan dibalikeun deui ka takdirna ka ditu aing kudu takdir kudu boga mobil ieu mah aing teu hayang. Ai sia jasa ka takdir diomong. Pari jelema. Sakieu keur susah. Seukeut bener ngomong lah komo keur beunghar. Ih, teu kabayang aing. Geus atuh, ieu kumaha deuk didorong deuk kumaha ya mumpung aing aya di dieu ya deuk dibantuan ku aing. Gandeng teh gandeng lah. Puyang aing aya sia mah. Udah. Cepet dagong. Sok ge, siapa?
Lebay. Wah. Ada sih aing nu nyekal eta. Ya aing geun aing. Ron. Itu sana sini. Oh. Cuma edan lain. Tapi rintik-rintik itu bukan. Orang sampeurkeun lain ke besing nu maling sia. Ke besing maling angkot sia pura-pura hese dinya. Buset. Aing bawa ke meja hijau, Mah. Kok ayo. Ayo sampeurkeun. Enggak sudah dikunci. Dikunci-kunci amat atuh. Kunci setangeulan. Pos cona tapi rintik-rintik namanya. Tuh, cak aing ge. Rintik-rintik nama rintik conat. Oh bener pas cona tuh. Ambuan ge coba. Mau jasa aduh. Masa sih coba? Kayak lagi. Mah salah ieu mah. Rintik-rintik nyana. Oh, aman bau bege nyana pasti ge. Coba kusia be. Coba Masa budak bau kitu jeung malah aku. Coba periksa. Periksa dulu. Ih, dari bau. Ron. Sebenaon, Ron. Sebenaon. Sing garang nges bae dak. Tengna naon sih ka dieu? Boy. Untung dibenarkan ku sia. Aduh. Sia kunaon sih Ron, lamun dikagetan sok kitu bae. Oh, aing teh nyaho ieu. Kering mah aing henteu. Aing namanya jadi kagetan kieu ieu. Semenjak angkot aing ada reueuh. Mau ge riwayat ayan meureun. Mangga sok jahil. Satirahan atuh di dieu. Pikir penting boy. Aduh, Itu jam 23.45. aduh aing kudu ngarokok ya kena seger deung mah. Aing kena warang tabatang doang. Si Jalan ngomong ke aing. Dekas di dieu mah. Aun sih berbeting. Aing ge diusah sa angkot coreng di kuncian bae. Dekas di luhur bararet kapiran awak aing. Tuh sareng jasa luhur lagi. Ganti no, putar play. Lain hesti mah aing atuh. Ngalega imah aing mah. Masih aing masih teu nyaho. Ayo salah as, aing ka jelema. Kayak maling lah cenah aing. Tuh, aing tuh. Itu tuh. Keteng nama luhurun. Keteng nama bagus. Cek sia leutik emang imah aing. Gedong. Set. Teh kaki swage ya. Gua mah enggak susah coy kayak lo. Mana Ron masih ya? Itu anu gedong. Oh itu Ron. Oh masih orang godenya tingkat. Ya ilallah. Itu udah kene. Lain kau yang pajar iya masih ya. Ngaco, ieu mah kontrakan. Tuh imah aing mah. Jeul ku sia sing tegas ka ditu. Rok aing eueuh ieu. Ya be. Cuma susah mah deket ka maling. Ini rok aing tah. Ayolah Ron, tanggung keur ngeuna ge. Set, dilap segala gede lages ya, bibir aing naon atuh. Urut oleh kobra. Buset, kobra. Siluman. Cerah berani urut siapa? Coba saman. Set. Siapa jeul itu jeul imah aing ka ditu jeul. Oh gede jasa yang salut kasih ya. Salut aing. Oh, Ron, masih orang gede jasa. 2 tingkat deh, luhur nagaya anti geledek segala hebat jasa. Ngenahan merenya, cicing di luhur tuh. Loh, saya cicing di luhur. Aing ka sambar geledek mah. Berarti kenahan Ron mun ngendong di masih ya, mun hujan iki ya mun ege ledek, maka sambarnya. Atuh moala. Tadi ngomong-ngomong kira lagi anti goludug. Seorang susah mah. Anti petir gitu. Norak. Pasti ya. Dela agak sih. Pane dong sini maing. Coba nyawa masih mana? Ayo, beranto. Nanya ini itu mah aing. Nanya deui. Iya maksudnya yang di itu, yang lebih deket aing. Atuh ke deung me. Ya orang ayo kieu orang ge. Berapa kamar di Mas Arun? Aing 15. Buset, 15. Sabaraha sih? Ada orang 15 kamar mah. Bara jelema. Cicing mah sarangan doang aing. Pembantu apa itu 13 aing. Kalau bahan membantu Ustaz. Sama anggap ya, rumah penitipan. Kalau laki kabeh pembantu. Bingung aing jalan awewe ku menang-menang. Esok jalan ieu. Adolin. Boleh. Kira.
Oh, urun horeng saya masih ya. Gede jasa jelema beunghar horeng sia. Jadi izin aing ngaledek ka sia. Berarti sia waras kene, aing boga kaisin mah tokos nyana yo. Bingung aing. Nah, aing. Aing nanya tapi as di dieu. Mana mana dia sih? Hah? Iya mah. Kontrakan ya biasa. Anak SD mah di dieu ayo. Nyari YouTube kabaret aing ah. Tapi aing make data mah. Ah. Ieu mah kudu ka kelurahan heula ya. Make wifi. Mumpung gratis. Kebeunang ini mah. Anda mah ya. Ron, ayo tuh kayak Mesia, aing hang nyaho ya kayak Mesia, jerona. Turun. Ayo narora sia yo, ya. Ayo, aing udang yo. Kandang emang sia. Kendang aing 2 poe. Udah karunya. Ayo. Mana saya nggak dengan lagi. Lewat tukang melok, lewat we lewat tuh. Bukan, mungkin larok. Nah, Security aing kan barang. Isi masa dia. Wah, security segala nih. Masa diajak lewat tukang. itu security itu siapa? Ayo ayo ngarulin. Ayo kajen. Ayo. Yang dang ya.